Di foto mah jika di mana mah gitu. Ayo Cen. Ayo. Ngulang abi mah da. Ngulang. Ngulang tapi. Tah, tinggal kakait oge kat indah kieu. Oh, kieu hawa kajakan 40 teh. Tadi itu kan terang tadi itu. Aya deui teh. Tadi itu terang tadi itu. Apa itu terang itu? Aku udah kena paling kan apa? Tah, yang cai dia. Guruluknya. Oh. Iya nanti nyelempet hese. Iya nya. Lebet nama itu lumayan. Oh iya palingan ya. Yakin surat cai. Kalau asal di teh itu saya tempat abras tahun di teh. Di sini aya kene da begitu cenah. Di tempat abras di teh digali kana bisa di keluarga. Kan cai nu dicana ka sekolah ulangan kudu gaduh ieu kudu nyambut ieu sawah. Kot tiis ieu na oge. Di teh raos di teh, pokona tos lega di teh di teh. Da ieu teh anyar disaeurkeun ka dieu. Ah, cai mah kadang mah nya. Tah, ieu ka dieu teh aya asal itu. Enak ka cukup pulau orang. Tadi ada ka dieu. Kalau masjid cuma nanti abah Ada di sebelah teh. Nagasona. Jadi ular nagasona itu teh. Mata kabi kang sia teh nasi pelengir teh bentuk naor. Ambeuna orang. Licin. Jadi tempat jalanan anak licin kita cengkepu ya teh ya orayan yang kayak teh orang itu ngempak lagi teh mah orang eletik kan ternyata anu ngagaga di teh ular nagasona dan ulah kalaliwara hungkul ulah saliwala yang selalu orang hadiah datang ada silaturahim kaduana berdia di fasilitas jadi kalau ya kan kayak kamu lapang yang mudah-mudahan mainan juga di istilah mau naruh magap Allah ya aura positif itu negatif aura positif mainin ulah diganggu ulah dirian ulah diganggu minta nuliang itu ketemu sekalinya video nak tapi lamun asa mah hayong lamun nyata lamun kuat selang mah itu leman make selang tadi itu nate dengan ujungna manikmat eta kapinis yeunana lalaina wah ting sulabrang jembatan lalai rada galak oge teh lalai tempat enana anu di ujungna anu nikmatna di ujungna doh kalem insyaallah malam jemaah Kliwon alhamdulillah abah bakal nginep di dia mangga bapak bakal bantuin culu mohon apa biar cocok dan tuan tata alhamdulillah mangga abah mangga sing sehat sadayana tampi secara baik-baik secara baik-baik tanam ya bang untuk tanam sana kumaha niatan urang Hasan pasti baik kan itu
Da sangker-angkerna leuweung, sangker-angkerna buha, mah melebihi angkerna ieu lisan urang. Mata lisan urang jaga, pikiran orang jaga, hati orang jaga. Intina orang datang kadinya lin hayang minta kadugalan, lin hayang minta kelegayaan, lin minta kekayaan bisi musyrik. Intina silaturahim orang. Jadi tempat-tempat zaman baheula teh geuning. Anu kakarek kasungsi ku urang ayeuna aya gitu. Man wujudna orai. Orai wae di sini. Wujudna orai. Agung orai. Tong disebut orai. Pertemuan dia. Ya bilih aya nu teu parahan bang mah disebatkeun naon-naon kan ai bentukna wujudna ieu mah oh berarti sana dina namina ge nagasona pas tadi gininya bahasa KKB dicabak dina lawang pantona pas melenghir aurana aura orai mata KKB baku nah itu malaya oraya nih teh ieu teh oraya teh padak aya di ya sing buka sok nyunkeun sebelumnya kan nyunkeun nilai izin ya demi Allah abdi datang ka dieu sanes bade nyuhunkeun kadijayaan sanes bade nyuhunkeun kasaktian sanes bade nyuhunkeun kakayaan mau dibelah sama naudzubillah min dzalik cuman silaturahim apa posisi-posisi di dina tempat ternyata abdi positif di dia naga sona anu berbentuknya wujudnya pas cekap sakit. Masa eta mah kan dia orang anu pengelolaan ikutkan tanah di dia. Yang kirang sampurna teh kebekalan teh persoalan. kan Saya nabi hayang katanya full wujud. Ah, itu gara siapa itu teh? eta disawer deui eta teh. Ayam sampai. Tapi kayaknya dibeuleum diganggang gitu nya. Eta ge disawer deui lamun teh tiasa tati na lawang eta teh. Kaurugan deui ti luhur. Tos ndamel bakeun di anak teh, bak teh tilas nyana ka dieu ka sakola, mun kudu gaduh sawah teh kenging. Engko teh. Eta teh tanah sah eta teh. TN eta. Oh, negara. Di aya di negara anu eta bolak-balik ieu misalnya diperjuangkeun ulah. Perjuangkeun ulah ditimbongkan. Kajaba lamun manehna rek nempatkeun hiji di tempat anu bisa nempatkeun deui. Karunya da itu makhluk Allah, urang makhluk Allah. Sarua pada boroga bumi masing-masing. Boroga tempat penginapan masing-masing. Urang saling hargaan jeung kepada makhluk meskipun itu sabangsa jin. Tapi orang tetap wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyiptakeun jin jeung manusia teh ngingker ibadah. Kajaba lamun jin kafir. Da jin kafir mah teh nyegag atuh, lebet ka lebet oge. Nyegag komo bacaan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah Allah. Mah teh saheng nunin. Alhamdulillah. Nya prinsip abi mah prinsip abi wallahu alam ai prinsip pun di dia mah kitu. Mana ada batu? Batu. Bangunan. Aya gigian. Aya gigian. Di luhur ka handap teh gigi we hungkul. Renteng. Di serat. Sekut. Mangga kalebak Sekut pisan. Kayak gapan. Renteng. Dicabak gitu ya Allah sampai sekut. Jadi nyobian teh iya nyobian teh. Ku
sabara ratus tahun ya Hmm. panjang teh ternyata teh ratusan tahun kita mah tinggal dibuletin luhurna ya. Kan tina tetesan airnya nu gitu mah. Mohon Secara alamiah mah gitu. alamiah ya mah tina tetesan nah hiji kawas hiji tumak sadayana ge mangrupakeun tumak bahaya mangrupakeun tah ngecelakan. ieu anu aneh kaku terang ieu teh anu si eta lauk gigirna geuning nya anu seukeut gini Sirip. siripna ieu tah sirip gigir mun eta mah renteng Asang nya lebet nama asang. makan asang gini renteng iya ngan atos ngan waos ieu nu teh waos orai Sanes fosil gitu. eta nya walong alam ari eta mah ngan berbentukna tina hiji cadas gitu nya tina hiji cadas yang kudu di kitu teh tetep ieu seukeut gitu jadi mewah unik. Mana, Pak? Dan suatu saat tapi bakal bobo di dia bakal bobo. Dapat cair karena dingin jadi menap batu Stalagmit teh nya Kang. gitu ya teh. Nah biasanya ketika ada perpaduan alam menjadikan seperti ini teh ada sesuatu yang menarik gitu. Tarikan gravitasi itu di samping tarikan gravitasi bumi teh ada hal yang tertentu yang merenan bisa dikatakan hasil bumi tentunya anu bermanfaat bagi semua orang gitu. Biasanya lamun aya tina cai teh buat pelami ratusan tahun dia kieu mah pemijahan Anu juga laka-lakana ya Kang Ros. Panjang tuh. Dalam hayang eta mah kadang anak alat. Insyaallah bakal masihan. Kita kurang di alat. Kayak nu biasa geung kieu di teh. Eta tanya nu teh. Luhur nih, lebaran agung sih. dina jero gua mata soalnya dingin Tah ieu teh engkeun teh lamun pas lamun ieu kakeung ku cai mah ieu teh bakal janten batu asli. Oh. ya Bakal janten batu asli ieu teh. Tah semacam ieu. Kan ieu kawitna ieu teh batu teh sisit naga. Sisit naga merupakan sisit teh sadayana ngan warnana atas kawas kulit orai tebina kulit orai ngan alhamdulillah kami tilami mangrupa atas warna daya sisitna mata kadarna teh teu Kira dipake ngaliwat teh teh papunuh ieu teh. Barinya iya nuju teh aya Ya didinya mun teh didinya di gua nu itu payu nu itu payu pisan nu. Da ngageblong warna gitu. Lebar. aku nuju teh aya Mana? dayanya nuju keluar ya kami sampurna nangge aya ieu jadi aya karesepna ngan ada perempuan kliwon selasa kliwon Ait. aya karesepna betul menimat da teh Udah gini. nanti baju saja ruangan tempat matinya cuma di jalan mama gitu semacam tempat itu matinya beranda jadi sampai masuk ke lebet teh pan aya ruangan gitu kan sofa aja sofa atau semacam sofa gitu. Semacam sofa bed nah, tapi tadi temui teh didinya we didinya ngan pas ieu ya Allah nah cing teh sini iya ngan penasaran
tadi teh lompat lah ka dieu buntu cing teh lompat ka dieu buntu pas tarajo aku geuningan tadi teh beta pada ngudag ieu taguan nu hiji deui kan ternyata buntu berarti di ditu berarti gitu Nah itu teh nu liang nu ngaliang ti luhur teh nu ngagali ti luhur teh yang nyerak cai eta nu dihanap. nah benerna mah ini pernah kan bilang lain pernah lihat jenang gadinya kadang-kadang neangan jalan asup hese jalan asup kan ayo kan teh perbuatan awana aku di luar lain pertama di kalbatna manusia dia ajaib amina dan tidak biasa sama mangau gitu Di payun teh pernah kayak aya kadinya Pak anu urang nu warung nu ngurus sawah eta. Pengelolaan kain akan modal Pak. Tah ternyata ribu teh dituturkeun ti dieu ngiring ka ditu. Da mun sembarangan jeung teh. Nah kadinya anak ada iya cenah ditu teh. Di dieu cenah. intinya mah jalan Bisa-bisa teh. wah kesombongan itu sampurasun intinya naon ulah aya kesombongan niat nu teu pararugi silaturahim urang ludeungna diri urang ku niatna bener insyaallah bakal selamat tapi ludeungna urang ku niatna teu bener di jalan lambat laun bakal aya kejadian lambat laun